Bang. Kurang mah ya. Itu jujur eta si Kamel mah. Ada apa? Pecinta mati. Diajak main aneh. Dia sok cata di batur. Jeung si Dawan masa kamari oge nya deh nya dia ulin, dibawa ulin, dibawa dagang awu kok malahan. Kudu dikumaha atuh ieu. Eta mah terserah didinya kabogona ari urang mah saukur ieu we mere eta ukur barasaran. Angkara mun maneh bener boga nya. Urang deungeu, lalakina deungeu, lalakina. Nak deungeu we. Anu pelajaran heula pelajaran. Tuh, siga itu masih kamera sih, kan motor. Heuh. apa itu tuh kebuku air terang ya mah teh sanes kebuku teuing pacipun sia ayo orang bantuan itu karunya Ayo lah siap ke arah hotel ya. Baca. Mana? Atuh sok ceklak. mahal untuk keluar Allah ya Gusti tugas salah juga naon ih mang tulungan urang mang euy nya minta tulung ka urang oh iya beda masalah awe kumaha oh masalah awe mana teh di tengeulah urang mana urang ka mana kieu aya nama mana diukeula di dieu ngobrol lah menyeunang ngobrolna jeung urang di dieu dia kumaha ya cari tanah teh bisa digulung gitu ya mana
mana kita itu teh tegado kabogo bang nanti sekarang jual itu nyenak rencangan dah mana kita tak aya rencangan jual ke gulung Jadi pada kumaha jadi intina mah kieu ayeuna di kumaha ye dek uruskeun dek diramekeun apa dek di bereskeun wae ye bereskeun mang lah ayo di mana ayeuna barudak mah di jalan mah ayo teh ayeuna kan motor Siap, we Bang. jauh tuh caket lah ayo lah ngeliling mere jalanna da adinya mah kebo dan mere jalanna kadinya mah udah saya aja siap ayo ayo bos. A few moments later. oh itu bang tuh mana tuh bang nih aing bebeja apa Seru orang we kumaha mere dan geus terjadi mang geus we mere mana lamun datang urang minta hampura we kurang nyerah kurang bereskeun we ayeuna ke nungguan itu ka dieu mending itu ka dieu cek urang mah bakal ka dieu nguruskeun udah siap we bener keun ya sekalian jangan lo yang milih saha gitu itu tak halus eta tuh nya aing tempo gitu saya mahal kan halo bro yo halo bro halo Yo, kieu. Kelas kieu we lah. Kieu kana lah. Kieu kana mikna. Ieu teh kelas kurang teh. Sameja ka urang ke pasar ieu mah. Bang, sama satu naon. Ah, si budak teh euy, nunggulan teh. Ngomongna mah su di dinya cenah. Di luar cenah. Make baju beureum Kurawa. Oh, da teh urang teh Kurawa mah budak urang keneh. Yang nguruskeun yang dibereskeun gitu. Kumaha tah? nya sok Ieu kumaha tanggapan permasalahanna naon permasalahan. Ya, Bang, ieu nyanak kabogo abi ieu teh. Dirinya nah aja mah awewe. Eta ya bang ieu dari itu teh ayo kirim kopdar di foto teh ulah bisa ngomong bang saya dari itu mah maksa wae jadi abi sarua tak jadi salah itu jauh main nunggu itu beda nama kumaha tah saya nama bang ieu teh ampura we salah abi lah nanya lu bener awalnya dan ame clear saha usaha ame clear mun awewe milih didinya siku itu diikhlaskeun namun milih si itu kumana kudu diikhlaskeun kira ieu na nguruskeun awewe mah tungtungna Ayo atuh. baseakeun Ayo atuh urang bawa heula sok wawana. atuh geura Sok, kontek lah kontek sok kontek lah Oh, Aya naonna? tadi heula sebentar. Nuhun enak tadinya. Ieu bade dibereskeun masalah tadi. Ya, tos kenal. Ya, Nuhun.
terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Nah benar kudu gitu lalaki mah. Pasien ku awewe. Good. Ikhlas. Tah, ini nama kieunya geus beres urang teh. Oh, urang ge da lamun batur mah. Urang ge pasti diramekeun kan urang teh sarua keneh kudu baraya batur sarareanya san. Geus aya. Era. Jepang. Tuh, urang lah. Ya. Ayo bro, wah. Ayo bang. Mohon bangnya. Ayo bangnya. Yo, bye. Oh, da anggar euy urang mah satengenah keneh. Kumaha? Pengenahna. Urang juga nama urang Di sarua urang. Wah, we urang ge. Ieu tuh zaman deui isuk mah. Hayu lah. Siap, ayo. Pasar. Pasar segitu teh bebegana ka pasar. Pasar Laporan. Kalem da urang we boga teuneuan. Urang oke. Urang bebeja we deui. Lamun geus naluk urang bebeja kanu ngaranna Haji Wahyu. Eta Bintang Sofian aya. kan Mang Adang mah pasti bakal mihak ka ditu. Mang Adang. Apa meh ke Mang Adang? Anjing apa eta mah Kumaha sih eta jelema? anu buntet siga bae Siga mah yang bener. Heeh, siga jayen kan anjing. Lain cik urang mah. Nya hideung, nya buntet, beuteung bucitreut, nya budug. Anjing kumaha 37 be gini kan laguna. Heeh, bener Nu kitu. Tahu kawani sia anjing si eta mah hayu we lah. Gantang siga preman si eta teh Mang Adang teh. Jenengan kade eta mah sok itu ka dieu. Jelemana? Siga tutut. Ka ditu heueuh ka dieu lain maneh. Buan anak teh beuh. Si eta mah beuh siga tutut. Anjing kumaha tuh? Monyong cikan tuh teh monyong. Kieu. Au anjing. Eta mah sia. Patak diijinan banget gitu mah nya. Maneh lamun dihareupeun geuningan. Aya masalah nate, bebejana teh. Masalah keluarga, masalah keluarga tina masalah awewe peparkeun. Aduh aing arek kumaha eta. Siap eta mun eta turun. Siap lamun eta turun. Ngaran cenah geus itu aya nang bro ngumpul gitu tuh. Teuing itu bener naon aduh. Ieu teh masalah awewe nyameunnya. Cigana masalah awewe. Iya si Amel. Yang ada siapa ada yang si Amel. Oh, Hari kan ada si Amel. Kapan pe? Ayo gitu ya. Ya siapa? Ayo tuh ayo nama. Sedang beres ieu lah. Ayo lah. mau gede ku duit mana mah. Buka duit kamu tabung sih tuh. Siapa pengangguran? Diberi aku duit mana awewe mah gila. Biasa ya nongkrong. Nongkrongnya mah ieu. Kopi Ayo tuh ayo nama. Kopi mah. Oh, kopi bu. Kopi bu. Kopi itu. Kawan kan itu. Bro. Rasa serius tadi ku naon eta? Udah kah? Iya. Ada siapa mana? Beja kasih abang. Abang mana? Aku mah hayangan Cak. Di pasar gitu ya. Disebut abang-abang. anu hayangan kasih Amel kemana?
Ada tadi teh jeung si Abang kan itu udah geus dibereskeun tuh si Abang teh jeung baru dak we ngarumpul jadi Kayak untuk orang ke pasar ya. Bisa terus berlanjut mending gitu. entong jadi dia mah di sepanjang kena soalnya itu boga tenggelanana adang benu anu hideung teh Anu genut gini. apa meureun anu beungeutna eta bosomor anu ciga jayen geuningan anu daharna sapiring mentung Sama kita api. Batur. ka eta Eta nu anu penting nu meakeun gehu teh. Ah, eta. eta Eta mah ieu wae rakus wae. da bener nya nah Jadi teramayar. kade kalakuanna mah kalakuanna sudah tutut eta teh lamun deket mah geuning cicing tapi lamun geus di luar mah sok bebeja eta teh segala tinggal gorengkeun alurang bebeja ambil sok nanyakeun oke si abang nanyakeun deui geus beresan urang ieu we lah sikap we jeung si abang Urang teak. Gampang ya siapa nu urang culik lah. culik we Anu culik lah. bisi turun eta anu siga buta eta Disuakeun teh. eta mamang nama dina perwayangan disebut sa eta buta naon oh genderuwo eta Kita Kurawa. Bima 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 Pamulung eta mah